Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate acan orang mulai acara, hayu orang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan kesehatan. Jadi orang bisa kumpul dina ieu acara. Tepangkeun wasa abdi Alfitra Noviandi, kelas 11 IPS 4. Arang di dieu kumpul dina acara seminar nu judulna nyaeta ngajaga kesehatan ti pandemi COVID-19. Sate acan urang mulai acara hayu urang ngaoskeun bismillahirrahmanirrahim supados ieu acara rengse ti awal nepi ka akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu dibika hormat, abdi di dieu sate acan ngamulai ieu acara ada nepangkeun dua pangjejer nyaeta nu kahiji aya Bu Muminah nyaeta mantenna Mang Rupi salah sahiji guru agama nu aya di SMA hiji Majalengka. Hatur nuhun ka Bu Muminah anu tos hadir dina ieu acara. Paringna aya Febri Subianto anu Mang Rupi siswa kelas 11 IPS 4 anu aya di SMA Negeri Hiji Majalengka. Hatur nuhun ka Febri anu tos sumping dina ieu acara. Salajengna hadirin anu bikahormat, salajengna nyaeta mangrupa pedaran ti Bu Muminah. Mangga ka Bu Muminah waktos sareng tempat dibihatur. Alhamdulillah pedaran ti Bu Muminah tos rengse aya waktos kirang langkung 15 menit kanggo pertanyaan. Tapi syaratnya nyaeta pertanyaan tong kaluar ti topik ieu acara. Waktos kurang leuwih 15 menit tos rengse aya sakirana dua patorosan nyaeta nu bakal dijawab ku Bu Muminah. Mangga Bu Muminah diaturkeun waktu sareng tempatna. Acara anu salajengna nyaeta dalam tim Febri Subianto. Nuhun ka Febri Subianto anu tos medalkeun bahasanana. Akhirna ieu acara beres ti awal nepi ka akhir. Kanggo nutup ieu acara hayu urang macakeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.